Useup aing mah tuh. Menang acan musuh teh. Acan aing justru teh menang-menang ah. Balat siapa ya aing mah ngusup di dia kamari. Heeh. Sajam 7 kilo. Balik teh. Demi Tuhan aing mah tah. Upana nahaon? Karek oge ku aing digeleng-geleng upan teh. Lauk teh geus rage ka darat ge sayang asup ka korang. Oh, ya gitu. Oh. Adul pisan. Wah mungkin siapa menang. Tuh, aing gitu percaya. Sok menang moal. Aing kan menang ya. Aing ge Eta ngiluan. lain upan maneh juga kitu aing mah. Nyawa Yo. menang. Upan aing kemari Maha. kan aing ayo meuli upan poe Kemis, Oh, poe Jumaah, oh. lauk geus nelepon. Gua sinalapon lauk teh nya. Ayam dudu sepan. Laki-laki. Oke lo teuing eta upan. Urang ngajaran alungkeun ke belah itu. Mana belah dinya? Ah, Main ke belah itu lah. Menang tah. Gitu ya. Menang, menang. Kenyang, kenyang. Ayaan. Buru. Berat Loh. ya. Anjir. Aduh. Gede, gede anjir gede eta. Anu kieu anjing. Kieu naon anjing. Ari mana saha? Apa nu diimbak? Gede-gede doyong. Uya ka. Blog. Aingnya kudu geus dicukur jigana geus panjang geus kana ceuli. Aingnya nek dicukur tapi dikelindungkul ka dieu set. Tah, jigana rada kasep dikit kitu tah. Paling ge 8.000 atau 10.000 paling eta ge dah. Hargana gitu. Bangga anak dicukur aing Kayak nu ngaliwat kitu euy. Cukur aing rek dicukur. Duh. Can aya wae ya. Merek dicukur teta tadi. Can menang pelanggan hiji-hiji acan. Hayang teuing aing lah. Rek, Agur. aing dicukur aing teh kawenangan. Oh bener we di dinya geus jobin we. Tapi hati-hati dina cara ngaguntingna sia. Siap, urang mah profesional. Ya, aya maru aing supaya rada eta Oke, Oh. siap. Salik. sing alus ya. Aing ya. Kita tadi ditutungwan teh aya kena cicing kudu ajeg dirinya teh. Tah, Sia make jeung ceuli dia eta kumaha cicing emang. kudu ngagugu ka tukang cukur mah. Presiden ge ngagugu ka tukang cukur mah cicing. Allah, hampura lu. Hampura lu. Kayak gitu-gitu aing mah nanaonan teh. Ditutupan Mang Deden meh teu balas. Wah, ingat tukang cukur deui teh. Hampura aduh gugur teuing teh. Maceung tukang cukur. Cing gitu. Cing. Eta keur naon le? Kapan ku ieu dicukur teh kurang mah. Aisyah juga. Aing mah atuh meureun nek kaos nu rek dibunuh Aisyah. Cicing. Kabeh oge nu dicukur ku urang mah ku ieu lain ku gunting. Komo buuk jiga sarimi kieu mah. Tapi kade sia nya. Oh cicing. Bisi raheut aing mah. Cicing. Eta keur naon? Oh pan itu sisir, cicing. Aing mah kumaha dicukur ieu? Cicing. Coba ieu. Ieu dicukur teh nya. Bae nu penting mah alus ya. Geus, mah kitu alus. Aja. Geus, Ieu na dikelin tadi. Geus Oh. alus. Tuh. Oh, Ningali tuh. Aing. Ayeuna mah. siapa nyeng sionan ning bedog Mantap. jadi pakai ngelin. Geus Oh. pengen mantap. Nah, Duh, Dap, alhamdulillah. Mana bayarna dia? baraha le? Sabaraha? 12.000 lah biasa ka babaturan mah. 12. Heeh. 15.000 pulangan sia. Hamulangan can ieu. Geus can menang ieu. Pulangan teh meureunna sabaraha meureun? Pulanganna 3.000. Nah bayi we gunting satik deui nya. Lah gitulah. Pengis pamulanganna kana dicukurkeun deui weh. Ameh pas. Heeh. Ngan kudu leuwih alus ya. Heeh, geus jadi ngaranna jadi dicukur 15.000-an heuh. Supaya ulah ngarakeun di onangan aing. Sok cicing di dinya geus. Jeung sia mah aing bade beda rasana sakumaha aing manis ule. 15.000-an heuh. Kalau kagayana tukang cukur. Oh, heeh. Aing nek beureum Geus le. Ai sia kalau jadi bolong dia. Geus pas 15.000. Benar sih. Aing kalau jadi bolong dia sia sule. Aing mah teuing
Kunaon Mang Den? Aing euy sieun aing loba virus, aing teh euy loba virus. Sieun virus kunaon? Mana mah kopea meni gaya kos ajengan. Ulah ngarasa era make kopiah da urang mah urang Sunda jeung urang muslim. Bae nah anu kudu digeunggeureurkeun mah ku urang. Ente kunaon make di sasarung Ih, kieu? ulah deket teuing, ieu keur zaman virus ya. Oh, jadi cerita. Power aing power. Jadi kieu cerita teh Den, di dinya teh meureun sieun ku virus gitu. Urang boga antina Den ku virus mah. Naonnya? Aya masker alus, maskerna ge. Oh, atuh ganti. Heuh, Ganti. Jadi bebas nih kamana-mana Tapi eta bebas virus. Heeh, bebas virus jadi Oh. kasaring. Ganti-ganti ya. Heeh, sok enak ieukeun, buka etana. Bener maneh boganya? Buka simutna. Bangga aing. Tah urang ieu mawa Den, mawa antivirus. Jadi ieu teh kieu kieu carana mun urang nek ulin nek kaluar pakekeun ieu. Tah, itu pakekeun tutupkeun kali ieu teh masker tah gitu. Kiokeun. Heeh, kieu kan tah tadi kan ieu. Pak kitu tah. Ieu teh antivirus, ya antivirus teh sok bebas ulin ka mana ge. Bima. Buhangsor siapa teh? Buhangsor. Ah, aing buhangsor. Selamat sore. Sore, Pak. Sore. Sebentar. Ini bos saya. Ya, Bos. Buah rezeki orang. Oke, Bos. Siap. Tutup lagi. Siap, Bos. Halo, Pak. Selamat sore. Selamat sore Pak. Selamat sore. Saya dari Jakarta. Oh dari Jakarta. Bos saya, Pak. Ini bos saya. Bos, Mau apa ini Pak? saya mau beli tanah di sekitar sini. Di depan bisa rezeki. Mohon, dah pokoknya mah. Yang ini punya siapa yang ini? Ini Saya, Pak. Punya Bapak? Ya. Oh, pokoknya nanti di tu ka dieu tata teh nu abdi ungkus sadayana nu anu aya tengah kelapa. Bapak Ya. pasti tahu semuanya. Mohon. Jangan disumput-sumput, Pak. Sebutan. Saya mah enggak pernah jumput-jumput, Pak. Ya. Iya teh anu palih pager eta nya leres teh eta panu abdi. Iya, Punya mohon. Bapak. Mohon. Mau dijual? Iya. Nah, kasih tahu mau beli tanah. Bos Beres. besar. Punya Bapak yang mana tanahnya? Pokoknya mah tina saung sampai ke sini, Pak. Kalau punya Bapak, Mohon. Sama. Kesana satu. Oh, jauh. Seueur keneh anu abdi. Da ieu mah gadean ti abdina ge. Oh, gitu. Mohon abdi anu ieuna. oke. Jadi Bos, Mohon. bagaimana Bos? Siap aja? Dibeli. Dibeli. Oh, Cash. mau dibeli cash. Cash. Mau dibeli cash, Pak. Di cash? Di cash, Pak. Alhamdulillah. Abdi teh puguh nguliah, ieu budak keur kuliah jadi abdi teh kaleresan. Udah saya beli. Mohon. Semua beli. Ieu saksina ge budak abdi mah anu Iya. di teko, anu dugi ka kuliah we. Iya. Mohon. Jangan banyak bacot, saya beli. Mohon beli. Bacot teh. Bacot. Mau dibeli, mau dibeli. Mau dibeli? Bos saya ini mau belinya satu. Ya, saya banyak bacot di saya, Pak. Mau beli tanah satu. Bos Bacotnya saya. beli. Satu aja, satu saya beli. Mohon. Satu Kang, satu. Satu. Oke, keun bae anu 1 hektar eta ulah taunkeun. Ini Bos, Ya, saya bawa alat. ambil. Ini Pak, tolong diisi aja Pak. Kage Ini naon potong ya? ember. Satu ember. Ya Bos. Dua. Satu kan, satu ember. Satu ember. Buat tanam bawang di rumah istilahnya. Pak. Kalau sehektar mah mana ada uangnya, ini juga sewa. Geduk tuh saemer, geduk tuh saemer. Gak usah beli Bos, silakan. Geduk sia geduk.